ieu aing udah karan di ieu aing bete teuing hirup eueuh awaya halo Din le aing ke paru sih aing yo aing gara-gara corona teh ka paru aing motor tak kabayar lagi pae aing kumaha nyamper ka dieu ngopi jeung aing bareng oh lagi teuing atuh kitu beot tuan oh dah, aya rokok euy lumayan deh. Untung ek meuli. Boy. Deh, ka mana bae? pan tadi urang nelepon pan. Nya, nek aing keur lieur aing gara-gara corona kieu teh kalah ngomongkeun lieur. Udah kumaha da kayak restoran pan aing. Motor ek wae dicokot enang. Rokok weuh deui nang ieu gedang nemu ya. Bayahna bae, bro. Cok, kopi, Cok. Cok. Cok, kopi. Kopi nih. Coba yuk. Cok, kopi. Coba eueuh, kopi teh bener. Op, kali dulu. Nah, urusan. Mohal, corona mah da geus leungit ka ditu. Abah aing mah baheula teh racun ge cenah dikikik. Leungeun sia teh urut ngalobangan liang waduk sia teh. Bae. Cek aing ge naon? Cek aing ge. Ieu rupana joinan bae. Dawa deui. Sumut siap we tama kunyuk ieu kopi. Oh, pelajaran kudu juga. Pagawean, gawe naon enang he. Aya ere gajina. No. Li. Pagawean sampai sejuta kebersihan areng yo. Bodas. Gawe hayang gaji gede, aya gawe hayang ngeunasi nu mah aya heuh. Sia mah yang jadi pejabat. Rokok sarua jeung aing kuntung. Balangsak. Di ari teh cara mah urang. Ieu naon dagangan naon. Anu sakirana di hasilna duit. Ieu aing teu kabayaran motor ngam kayak gitu. Dagang aya bae na. Hah? Dagang aya. Aduh, aya aing naon ieu bege rokok nang nemu sia teh kudu di. Itu gara-gara corona aing kalah paru. Kadi hese, kadi tu hese. Jalan ka ditutup. Digaji teu. Atur aing naon aing kalah lieur ka jangar kana kulo aing. Kudu kumaha.
poe Kamis li isukan teh poe Jumat. Aing mah dek jual ieu, aing mah jual knalpot aing dek boda. Aslina isukan poe Jumat aing ngajual knalpot. Aing nyawa kitu mah tadi bae dong di dia. Bae poe-poe bae jual. Aing jual poe teh. Ya aing PTN akan punya nih, udah dijual. Aing mah penting mah ngasih duit. Aing ngepugu dari manu aing lain kolot. Aing na embe di Paraban. Aing ngakan naon. Cuman aing di Paraban. Terbuka beas, terbuka duit, terbuka kopi, terbuka udut, wayah nah mengajar kudu nurut ka pamarentah alikeun kieu mah. Aduh pamarentah kumaha ieu kumaha, cik atuh kirimkeun dahareun jeung opieu. Pasti segala ayah karunya kamu susah untuk di rumah saja.